Kisah tilu jalma dina jero guha. Kapungkur aya pameget tiluan nyorang perjalanan anu cukup jauh. Maranehna kacida carapena, tapi tempat anu dituju masih keneh jauh. Sedengkeun harita waktu geus nyedek ka sore. Lamun seug dituluykeun sieun kapoekan di jalan. Tuluy eta anu tiluan teh badami sarta akhirna kabeh satuju pikeun reureuh heula di palebah dinya. Kabeneran pisan di dinya aya guha. Terus weh Arabus rek ngadon marondok. Pikirna isukan rek neruskeun lalampahanana deui. Tapi keur tenang-tenang maranehna istirahat, ujug-ujug kadenge sora ngaguru di luar tarik pisan. Mana horeng aya batu gede ngagulutuk tina luhureun lamping sarta eureuna pas nutupan lawang guha. Atuh di jero guha ayeuna mah jadi poek meredong sarta hawana karasa jadi eungap. Kacida pisan maranehna anu tiluan rareuwasna sarta sieun. Aduh, kumaha ieu teh? Palang siang urang sarere moal bisa kaluar. Terus salah saurang di antara maranehanana nyarita, sigana moal aya anu bisa nyalametkeun urang kajaba, urang kudu ngadua ka Allah bari nyebutkeun amalan-amalan anu hade anu pernah ku urang dipigawe. Oh gitunya, ceuk saurang deui. Nya, coba sok ayeuna urang ngadua. Lalaki anu kahiji nyarita, Nun Gusti anu Maha Suci kapungkur nalika pun biang sareng pun bapa anu tos rarempo marasih keneh aya, abdi tos biasa tara waka masihkeun cai susu ka saha wae, boh kapun anak, boh ka bojo, boh ka hamba sahaya abdi sate acan kapun biang sareng pun bapa. Dina hiji dinten abdi ngala suluh dugi katelat wangsul karorompo. Ari kasampak aranjeuna parantos karulem. Atuh abdi teh teu wantun ngagugahkeun. Teras weh abdi meres susu kanggo nyayogikeun aranjeuna. Hasilna teu waka dipasihkeun ka sasaha sateu acan ka aranjeuna. Ku abdi teras weh diantosan dugi ka subuh. Anu akhirna pun biang sareng pun bapa gugah lajeng susuna dipasihkeun. Padahal sawewengi pun anak ngarenghik nangis caket sampean abdi hoyongan eta susu. Ya Allah, pami eta amal anu ku abdi dipidamel kalayan ikhlas miharep karidho Gusti. Mugi batu anu ngahalangan lawang guha teh tiasa ngageser. Ujug-ujug eta batu ngageser saeutik. Sok sanajan maranehanana can bisa kaluar, tapi ayeuna mah teu pati poek teuing jeung teu eungap teuing. Saterusna lalaki anu kadua nyarita, Nun Gusti anu Maha Asih, abdi gaduh dulur sabraina anu dipika cinta, lajimna pameget cinta ka istri. Abdi bogoh pisan
nepi ka hoyong sasarengan sareng manehna. Tapi manehna nolak wae. Saatos sababaraha taun manehna ngalaman kasulitan anu pohara. Nya weh datang ka abdi menta tulung. Ku abdi ditulungan dipasihan 100 dinar kalayan aya syaratna nyaeta manehna kudu daek masrahkeun awakna. Daek dikitu dikieu sakahoyong abdi. Nalika abdi atos paduduaan jeung manehna di kamar pas pisan bade ngalakukeun zina. Eta istri teh nyarita, "Yeuh, anjeun kudu sieun ku Allah tong ngalakukeun kajaba anu geus dihalalkeun ku agama." Muping eta caritaan abdi kacida ngagebegna, hate ngaleketei ngaraos isin ku kalakuan diri abdi. Buru-buru cengkat hudang leos ninggalkeun manehna. Padahal abdi teh cinta pisan, padahal abdi teh sono pisan ka manehna. Artos anu 100 dinar ku abdi diridokeun. Ya Allah, pami hal eta anu dipidamel ku abdi kalayan miharep karido salira, mugi eta batu tiasa ngageser deui. Ujug-ujug eta batu ngageser deui lalaunan, lawang guha ngalegaan, sok sanajan maranehanana can bisa kalaluar. Lalaki anu katilu nyarita, "Nun Gusti Pangeran abdi kapungkur nalika abdi jadi dunungan gaduh sababaraha karyawan. Sadayana hak sareng gajihna ku abdi dicumponan kalawan nyugemakeun. Dugi ka aya saurang karyawan wangsul kalemburna rurusuhan. Nepikeun ka gajihna teu sempet dicandak. Eta artos gajih karyawan teh ku abdi dimodalkeun, digolangkeun anu terasna beuki lami beuki nyeueuran. Sababaraha taun ti harita manehna dongkap anu maksudna bade nyanak gajihna teh bari pokna teh. "Punten tuan, abdi bade ngabantun gajih abdi kapungkur teh." Simkuring ngawaler, "Sakabeh anu aya di hareupeun anjeun teh, boh onta, sapi, jeung domba katut budak angonna eta milik anjeun." "Aduh, teu sae kitu tuan, ulah ngaheureuyan. Abdi mah mung sakadar bade nyuhunkeun gajih abdi kapungkur teh," cenah pokna teh. "Nah, da kami mah teu ngaheureuyan. Nyaan, eta kabeh milik anjeun. Jug, geura bawa, kami mah ridho," saur simkuring. Tos kitu mah eta karyawan teh nyandak sakabeh hartana teu nyasakeun saeutik-eutik acan. Ya Allah, upami hal eta ku abdi dipidamel kalayan niat ikhlas miharep karido Gusti, mugi eta batu anu ngahalangan lawang guha teh tiasa ngageser. Teu lami ti harita eta batu ujug-ujug ngageser deui. Bray, weh lawang guha ngageblang muka sahingga maranehanana anu tiluan bisa keluar kalayan salamet. Baraya eta kisah kalintang saena. Tiasa jantan picontoheun kanggo urang sadayana, urang kedah getol beramal kalayan ikhlas miharep karido Allah Subhanahu wa taala, mugia tiasa jantan cukang lantaran diijabahna doa urang.